Mapai jalan setapak ngajug-jug ka hiji warung bongbong karasa capek na dapugung geus kolot. Ada bongbong ai geus kolot lempang sakitu ge mani ripuh. Hayang eureun heula ada. Aduh. Oh no. Sugan terek aya adegan romantis gitu. Arek tadi nama ning teu. Kalau ada ratang manten manehna. Geus lah, rek balik. Ambok di Cidamar sih. Siga nama heuh. Tuturkeun heula. Keun we heula, ke burit. Song disamperkeun deui. Heuh atuh. Cuang ka dieu atuh urang enak. Orang bae heula yuk. Nama tuh? Jangan ke mana kunaon? Bieu Udang udang ada kecekek Aki. nanjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ceng, aki urang, Ceng. Urang ge nyawe tamaki maneh. Kunaon maneh si Jang? Si gacerik si. Henteu Ki, aya aki si pingsan apa kumaha? Henteu Jang aki mah pinoh. Atuh ning pinah di dieu si. Sugan teh kunaon Ki? Henteu ngan pegal ieu suku bolak-balik bae ka warung. Atuh balik Ki. Heueuh nam. Ngan suku aki pegal ieu hayang digandong. Atuh digandong mah berat Ki. Iraku teu kaduga mah maneh panduaan. Atuh kajen Jang cuang digotong kuduaan. Eta yuk. Aduh. Berat Ki. Di dieu bae ulah di imah. Iki de bae Ki. Heeh. Alah. Jang, Nya Ki. Ceng, akek ngomong kamarane. Ngomong naon Ki? Ngeunah nama ieu teh bari ngobrol teh dipencetan. Oh, nya Ki. Jang, Ceng, jugan be tina obrolan aki aya manfaatna jeung kahirupan marane kahareupna. Kumaha Ki? Ayeuna macang nyaritakeun tina keluarga be nya. Nya Ki. Kan aya dina keluarga teh sok aya kolot, aya budak. Tah ayeuna cuang dimimitian tina kolot ka budak. Nya Ki, kumaha? Mun kolot ngomongan ka budak teh kudu dipilihan heula ulah padu bae. Sabab naon mun kolotna ngomong padu bae ka budakna, bisi budakna nyerieun hate. Sanajan budak kanyeri mah pasti bogaeun. Mun budak lah teh geus raheut, paur si budak hirupna kumaha urang. Kumaha urang? Maksudna kumaha Ki? Atuh ngaran-ngaran keur nyeri hate, sagala asa bener sorangan. Boro-boro budak kolot kayak gitu meureun keur nyeri hate mah. Eta mah jeung kolot Ki ngomongan kitu mah. Atuh sukan ge maraneh ge pasti kolot. Ta eta bekel ti aki jeung sukan maraneh ari geus kolot. Ta ayeuna anak ka kolot. Ai anak ka kolot teh kudu manut. Mun diparentah ulah nyebut embung. Mun dicaram lila ulah lila. Contohna hiji kolot marentah ka budak cek kolot teh Jang pangmeulikeun obat eta teh kudu manut ulah kalah ulin. Oh, kitu nya Ki. Mangka urang ge suruh neangan teteh ku emak. Kitu mah Ceng we heula nya Ki.
Sok. Make mah nyindir tetelin ka urang. Syukur ari rumah sak mah. Nya ampurannya ki. Nya diampur aku aki ngan ulah deui-deui nya. Nya ki mah. Jang aki mare ka Mang Soleh heula nya. Aja datang cek tetangga. Kudu diantar lang ki. Elang. Nya atuh ki, adanya di jalan ki. Oh. Eta ngais aduh. Maaf ki. Gara-gara baru udah rek berdoanya sama kalah gagal. Tapi bagi gelis bae si Amel teh. Amel, ingatkah kamu dulu saat bersamaku tentang perasaan dan kenangan yang kita ukir bersama? Tapi damalnya lamun teu ditanyakeun mah sigana mah ieu mah kudu balik deui mumpung eueuh barudak Mun barudak mah da sok riweuh bae. Amel, datang. Kak, aku mau ke dalam dulu ya. Iya, Tin. Ay, Mang Soleh kemana, Mel? Kerdamel cek si Atin mah. Oh, uhun deh. Mel, bade lamilin di lemburna. Uhun Lin, mau ka kota deui hayeuna mah. Bade cicing di lembur hayeuna mah. Bener, Mel. Bener Lin. Lin, mumunggang di tonggosi masih saya teh. Nya masih atuh, Mel. Moal teu aya ka mana. Cong ka ditu yuk, kangen ya kana pemandanganna. Hayu tuh. Pamisi Atin diajakan bae teh. Nya bae atuh. Tin, Atin. Iya, Kak. Mau ikut ke atas enggak? Ke atas kemana, Kak? Mau ngapain? Main aja, Tin. Kan tadi kakak janji mau ajak kamu keliling kampung ini. Nah, sekarang kita ke atas dulu. Mau ikut enggak? Ya udah, aku ikut, Kak. Ya udah yuk. Yuk. Kumaha ieu man? Kumaha naonna? Iya urang, kumaha? Kumaha naonna? Iya, si Damar. Yang samperkeun lang. Oh nya, bingung. Samperkeun batu nam. Nama tuh? Gela. Deui Mar. Nyidemun ke si Damar ayeuna, si Damar geus teu ambek. Biung pan heuh. Kumaha tuh? Pan eta heueuh kumaha? Jang isukkeun atuh ka si Damarna. Heuh atuh, en hicong kan, Dik? Kumaha mun ngopi? Mantap, ular tuh keuh. Yuk. Berangkat. Nah, istirahat heula ieu mah. Iya di teh Umina. Uhun. Sudah teh araya pan teh. Ay uhun ning, jal bade disaran heula. Assalamualaikum. Tin, Atin. Teu aya meureun teh. Uhun merenya. Wih deh ben yuk. Nya teh. Bade ka mana, Ang? Mana cik? Rek kasih Amel ka dieu. Mana kenaon di dieu? Bade kasih Atin abi mah. Ngan teu araya, aya Ang bade naon? Manya reueuh mah. Teu aya, Ang. Sok bae geura sauran ku Aang, teu araya geura. Ai heuh ning sigara reueuh. Da sok teu percayaan dicariosan teh.
Teh, kok ang daman tadi laruskan. Nya, Cik. Bade ka mana deh, Yang? Ulin. Antarkan uwi, Ang. Balik be sorangan ah. Ang, ih daa Ang, makitu bae. Wih, yuk, Cik. Ieu teh. Masih jauh nggak, Kak? Iya lumayan, Tin. Capek ya? Iya, Kak. Mau istirahat dulu nggak, Tin? Gak usah, Kak. Bener nggak mau istirahat dulu? Iya, Kak. Yaudah yuk, takut keburu sore. Ada. Saya itu tiluan ngaralet. Parawan euy. Bade ka mana, Ki? Kabeh dieu. Ada. Ki, tekuna naon, Ki? Udang, Ki. Tekuna naon ieu? Tatangkalan mentong ditabrak atuh, Ki. Teka haja jabana ge biungsa anu meulak tetangkalan tengah jalan kieu. Sanes di tengah teing ieu, aki nu nyisi teing mapahna. Meureun. Kela, ari maneh anak si Solehnya? Nya, Ki. Geus gede ayeuna mah manehnya. Nya, Ki, masih jag-jag keneh horeng aki ge nya. Sajag nagen ke hari geus kolot mah teh siga budak ngora. Ayo, Kak. Ya, Tin. Nya atuh, Ki, ti payun. Podeuy ek nanyakeun Mang Soleh mah. Aya teh nya di imahna? Geus jauh deui. Sugan be aya. Ya di dia be ayeuna mah urang ngopina. Tuh. Jadi pesen kopina urang ngadaguan dia. Nih ya, sarawan. Meser minyak sareng pipung, Ang. Oh, undi. Ulina pada diantarkan. Tekedah, Ang, nuhun. Bener ya. Nya, Ang, tekedah ti payun ya, Ang. Nya mangga. Yuk kopina. Sari nu tadi sih. Nanti. Ngobrol jeung maneh. Biane pan, mah leuh poho. Lain, nu awewe ning nu ngobrol jeung maneh. Pan biane ge awewe. Biang ah. Sini ya, nu tadi mah. Oh, di. Nyeri kumaha? Mun nyawa sini mah rek diantarkeun balik. Kurang ge arek teh daekeun. Mas, si Damar liwat. Tekan di dinya. Bieu atuh nanyakeun ieu. Siga teka tempohnya orang di dieu. Bieu heuh. Ambek keneh meureun nya. Tuturkeun benam yuk. Heula kopi can beak. Ayo. Hariwang euy. Nget bek aki. Tapi tanya ka Mang Solehna. Susulan be bisi teu nepi. Ya, Hah? Ningali aki urang teh ya. Henteu, Ang. Oh, di, nu nya? Nuhun.
Si gawan nya di dia mah. Aya aki ka mana nya? Mang sana si gawan nya. Mang. Entan. Mang. Arawan nya. Jangan mana bade aki sih? Aduh. Capek orang kakara macul deui mah. Tin. Tin. Kemana si Atin teh? Punten. Mangga. Aki. Kumaha kabarna Ki? Kieu be geus kolot mah. Masih jag-jag keneh Aki mah geus kolot gen. Lumayan be nukur lempang-lempang ungkul mah, masih kaduga. Nya, syukur Aki jag-jag keneh mah. Arek ngopi Ki. Ulah repot-repot keluarkeun be nu aya mah. Si Aki sakelar bae. Mi awet kolot lebareun mah. Nya bener Ki. Heula nya Ki, nyeun kopi heula. Cik, siga sini nya. Nya teh, haditu yuk. Nia nuju naon? Sih, Cika nuju cicing ben, pasti marana deh. Bade kasih Atin, pada si Atin teu araya. Oh, uhun dih, emangna si Atin aya di lembur? Nya, dongkap kemari. Oh, pami si Santi tulus ka kota. Nya, kamari si Santi gen angkatna. Pami Nia ilaha dongkapna. Tadi enjing-enjing sih. Nya di Nia tos di mana? Tos ka undangan ti di. Oh, nya di. Mantesan kamari teu aya. Nya ngendong 2 peuting Cik. Anggap naon bibi naya? Teu anggapan ieu da can diijinan cenah. Uhun, meureun pedah keur kieu nya. Nya. Masih saya keneh nyalin pemandanganna. Nya. Nitin puncaknya di kampung ini. Bagus nggak? Ya Kak, bagus, banyak pegunungannya. Sebenarnya ada 2 Tin puncaknya. Satu lagi yang mana Kak? Tuh sebelah situ. Oh itu, kalau ke situ kapan Kak? Ntar aja kapan-kapan kita nikmatin dulu aja pemandangan di sini.
Mar. Si Damar aya teh. Aya tuh kerja nukul. Kenaonnya si Damar ka dieu. Ieu nya, jal besong udah deketan. Nama tuh motor mah cang teu di dieu. Tuh. Mending di dieu maranya. Mirada tiis. Kamarana dinya si Amel jeung si Lidasi. Song di dia bang ngintipna. Heeh tuh. Siga itu nya. Tapi banyak kada rieu mah. Galau meureunnya. Sekarang dia teh kembali lagi ka dieu. Tapi apakah mungkin rasa yang dulu ada di hatinya teh dibawa balik deui ka dieu jeung urang? Bisa jadi si keur maca puisi. Lain maca puisi ieu nu kitu mah. Ngungkapan isi hati eta teh. Oh, di atuh siga keur maca puisi. Angin masih berhembus. Burung-burung masih berkicau. Matahari pun masih terbit dari timur. Apakah mungkin rasa yang dulu timbul sekarang belum terkubur? Biarkanlah alam ini menjadi saksi perasaanku terhadapnya. Amel. Si Amel tuh. Ayo ini bagaimana bisa? Terus diarem didinya. Terus alulin meulin teu tonggo. Kala ning ada si Damar teu kanyawannya. Berarti si Damar teh nyahoan dia si Amel ka dieu teh nya. Amel! Mar, tuh si Damar jak balik. Dia orang geus balik. Heueuh yuk, geus burit. Ulah dirupan. Orang didorong bisa kanyawan. Tuh atuh. Ya Ki, kopina. Nuhun. Ira datang nale. Tuh ulin kabeh aki. Kamari Ki, can kaburu. Kamari beres-beres imah. Tadi aya nu ngajakan macul. Leheung ai guys mulai usaha mah. Ngadenge teh pajak ek di lembur. Benar eta teh. Heueuh Ki, geus hoream lah cicing di kota mah. Ada panas. Ada Ki, panas keneh. Ya bibir asa ngelopok. Ai budak dibawa kabeh. Henteu Ki, karek milu hiji, teteh mah pajarek nyusul duka iraha. Di. Berarti budak geus boga dua. Heueuh Ki. Asa geus burit ning nya. Ek balik heula atuh nya. Bisi si Ujang neangan. Nya Ki. Aya nu poho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak teteh nih. Teh.
Tadi si Ruwih ku emak. Nya, ya gede uih. Mel, Tin, aku pulang dulu ya. Iya, Lin. Iya, Kak. Bagus juga ya, Kak, pemandangannya. Iya, Tin. Pak! Mel, dongkap jam sabaraha? Tadi, Pak, jam 7. Tos damel di mana, Pak? Tos macul di sawah tetangga. Pada ngomongin apaan sih? Saya nggak ngerti. Kamari Ki. Jangan kaburu. Amel. Ingatkah? Podi. Teu aya meureun teh. Mohon marinya. Uih debe yuk. Aya atuh. Ki, tekunana. Tah, ayeuna cong dimimitian ti kolot nepi ka budak. Tah ekan. Ya teh kedahan payun ah. Ih, sok. Mana? Bubutan. Bubutan. Ya lah. Ini hadinya si Damar kekenyangan.